Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia para siswa anu nuju ngaregepkeun anu nuju lalajo ieu video dipaparin kesehatan ku Gusti Allah nya. Pasti sadayana teu tenang Bapak saha. Leres teu? Tah, dina danget ieu Bapak bade wawanohan. Oke, wawanohan. Terang teu wawanohan. Tah, pasti di SMP 3 mah seueur oge nu sanes orang Sunda. Leres teu? Janten di video ieu ku Bapak dipasihan subtitle. Oke, bahasa Indonesia. Jadi tiasa diaos di handap. Oke, tepangkeun wasta pun Muhammad Adnan Daseri atau tiasa disebat Pak Adnan ya. Salaresna Bapak oge alumni di SMP 3 Tambun Selatan Entragan 2010. Janten tiasa oge disebat Akang Adnan, Mang Adnan, A Adnan. Asal ulah disebat Kang Guru gitu we nya. Oke, lanjut. Entos meureunnya wawanohanna ayeuna mah urang wawanohan ka pangajaran bahasa Sunda anu bade diguar dina ieu semester. Kanggo kelas 7 Bapak ngaulang di kelas 7 hiji dugi ka 75. Aya kan di dieu 7 hiji dugi ka 75. Kanggo kelas 8 Bapak ngaulang sadayana di kelas 8 hiji dugi ka 8 10 gitu panginten. Oke, lanjutnya orang lajengkeun orang preview sakedik materi kanggo semester 2 ieu. Kanggo kelas 7 anu kahiji aya materi ngeunaan dongeng. Terangkan dongeng mah nya. Anu kadua aya iklan layanan masyarakat nu biasa dilalajoan dina televisi biasa namanya. Anu katilu aya sajak. Sajak teh naon? Sajak teh puisi lamun di bahasa Indonesia mah nya. Oke. Nu kaopat anu pamungkas nyaeta aya aksun atawa aksara Sunda. Tah panginten engke bakal rame aksara Sunda mah nya. Terus kanggo kelas 8 ti 8 hiji dugi ka 8 10 materina teh nu kahiji nyaeta materi ngeunaan guguritan. Tah naon guguritan teh? Pokona engke bakal dibahas di video atanapi di pertemuan salajengna. Anu kadua nyaeta aya panata acara. Naon panata acara teh? Biasa nama disebat MC. Terang meureun MC teh aya dina kondangan ya di televisi. Oke, nu katilu di kelas 8 aya carpon atanapi carita pondok. Lamun di bahasa Indonesia mah biasana disebat cerita pendek. Nah, gitu. Sareng anu pamungkas anu kaopat dina pangajaran bahasa Sunda teh aya ngeunaan laporan peristiwa. Tah, kitu panginten ya kelas 7. Hatur nuhun sakitu panginten nu tiasa diabrehkeun ku Bapak. Mugia manfaat. Hapunten bilih aya kalepatan urang tepang deui dina kasempatan nu sanes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.